Un sapun kanu maha agung nu kagungan kun payakun simpai asih karesmen tawis panganter keur hidup nu geus jatuh kerami suling ngagelik malati anu sumping kendang ngajemplang capak anu datang bau anak inggul jeung rawuh bau jeung sumping kurang bageakeun kuati wening ulang papak kumanaha anu lega sumangga hayu urang bageakeun ku gending karesmen upacara adat. Selamat datang Wilujeng Sumping welcome Melaras Inco Wa anu gandang jeung gending Wilujeng Sumping alhamdulillah kutekan anu kuat alhamdulillah para tos Sumping di tempat-tempatan hayu urang bageakeun sajan akirek pakaulan akirek puji syukur heula kanu maha agung sangkan karepleng ka ieu dua insan hamba Allah dina ngabasa karening rumah tangga sing aya dina gedulur kawilujengan sing aya dina pangtayungan Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Un sapun kanu maha agung nu kagungan guna payakun celegadeg berala gumelar pangawasana di langit pating kareutik di dunia pating kulisi kumalip di alam lahir mari puji syukur kayang agung kecapna alhamdulillah alhamdulillah mari muji syukur kaya agung kecapna alhamdulillah alhamdulillah raja dunga raja munasanu obari dina tanuning dina rasa nu rumasa dina hati anu masket dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar pun kaluhur ka sang robuhun kahadap ka sang batara hayu urang bageakeun anak king urang bageakeun Gadis pada teras pati, rengga bola
Au ai au ai au e a au e wow wow tepuk tangan, tepuk tangan buat pengantin. Terima kasih. Pokoknya begitu. Aki juga merasa bahagia. Aki kesini tidak sendirian. Aki juga sama punya pemajikan yang selalu menemani Aki dalam hidup Aki. Aki rumah tangga jeung Nini 150 tahun diberi keturunan 750 incu 450 pamajikan agar hiji. Geraya urang doakeun mana Nini yuk nu bieu we nu bieu yuk panas dan harga. Sini kekinian hanaang panas dingin. Nini, hari kamu kemana saja Nini? Aki, engkau begitu tega tinggalkan aku sendiri. Aki, aing dibawa ku nol tilu kukurin kasih akar ya Allahu Akbar. Nini terek gorowok kasahana penumpang ukur ini ukur sorangan. Nini terek digunasi aku tuh supir angkot teh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ari maneh tadi melo ka mana pan Aki aing teh gebot dihareupeun Bank BRI. Nah, ari maneh disangka karung aing. Ya Allah, juga teh lain maneh nunggu ka gebot teh. Sok anta doakeun heula ku maneh Nini sangkan ieu karep lengkah incu urang si aya. Astagfirullah. Rabbana ya astagfirullah. Cicilan kontrakan astagfirullah. Tabogo jeung bayar motor astagfirullah. Sedih sekali. Gas 3 kilo hese ya Allah. Beli masker. Ya masker aya virus kolorna ada teh sieun ini mah. Ih, sia teh ka mana wae Nini tadi geus hareudang ayeuna ngomong sok anggo doakeun sing bener sok anu pika sedihieun sangkan urang tadi pika ulas pika asih ku sasama jalma sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tang tayungan Gusti ieu inceun ini ya Allah. Mudah-mudahan dina ngabasa geuning rumah tangga ya Allah sing disalametkeun dunya rahu akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ieu sini nih kasurupan ku jin naon ya Allah. Bila ada setan dan siluman yang ada di dalam tubuh sini nih ya Allah, atas izinmu ya Allah tolong dikeluarkan ya Allah. Bisi aya tuyul dan bayul setan nyuliwuri semekelong newo-newo nu aya dina awak sini nih, mohon dikeluarkan atas izinmu ya Allah. Kun payakun
Ya Allah, bila ada uang 100.000 atau 50.000 atau 20.000 yang ada di kantong ibu dan bapak, tolong dikeluarkan izin atas izinmu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Mana mah goreng tungtung na aki nu pukul masih teh yang duit berenya cicing lah cicing ya. Tuh ini pokoknya nama kita doakan semoga ini pengantin dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yuk anak ya gos, kita ngejas yuk mari yuk cucu merokok codot yuk. Para dayang anu lalenca ngabagayakeun rajaning sadinten haturan wilujeng sumping. Baga teuing anak king bau jeung sumping bau jeung rawuh urang bageakeun ku ati wening urang papang kumami. Sumping, aturan wilujeng sumping.
rumah tangga Durahayu sakinah mawadah warohmah haturan wilujeng legah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dari Lingkung Sri Ibu Pacara tadi Delia di Derisur yang telah menyambut kehadiran kedua mempelai.